mending gawe di batur daripada gawe di si kakek mah 40.000 di depan 80.000. Genak keneh di batur dia gawe mah. MBG Mas Balil ganteng. MBG Mas Balil ganteng. Aduh itu segala si Abah kergawe. Si Abah gawe di saha tuh tinja. Keberkan koin. Bah, Hah? ayo Abah gawe di saha ieu? Di batur? Di Batur. Heeh. Gajinya sabaraha? 80. 80. Oh. Ih, ai mau alus atuh. Abah atuh ajak urang atuh. Nyaeta ngan saurang-urangna, urang oge. Urang-urangna. Ngabutuhkeunana ngan saurang. Aduh bah, tulungan tuh bah. Kurang kumaha ari ngabutuhkeun sorangan mah atuh. Ai mah. Wayahna we ayeuna mana-mana neangan deui atuh pagawean ka ditu. Ai di dieu mah gede gajinya 80 bah ning. 80 Abah mah di dia, di baturna. Eta batur urangnya hayang gawe di dieu Abah bareng. Hah? Nyata ngabutuhkeun ngan saurang. Edit ka mana geus beurang kieu teh gawe teh mun can datang keneh wae goblok ngaungang datang teh sok beurang we anehna teh kos dinu anuna we gawe teh pan digaji ku aing teh meureun. Hah? Aya teh gawe teh bos orang mana? Urang kota. Orang kota. Heeh. Gajinya teh 80.000 nya. 80. Bah. Urang tulung tuh gawe jeung Abah. Tulungan. Heeh. Aduh, nganten ngabutuhkeun ngan sorangan. Sorangan. Heeh. Ai mah euy. Gajinya 80 mah gede atuh bah ai mah. Ya urang yang atalah tulungan Abah urang bah. Hah? Tulungan. Insyaallah ke urang bejakeun ku Abah lah kadunungan Abah. Hakade ulah henteu nya. Hah? Ayo ketemu sebarang urang rekos kakirannya. Oh, gae. Telepon tahun ke dibajaan ku Abahnya. Kade ulah henteu bahnya. Insyaallah dibajakeun lah. Kade telepon teh nya. MBG Mas Balil ganteng. MBG Mas Balil ganteng. Yang karsihri teh karak datang nih gawe na teh teu balik geus beurang kieu gawe MBG teh ampun aya. Mas Balil ganteng. Kalau laguan kos nu burung. MBG Mas Balil ganteng. Sia teh datang teh mun beurang-beurang teh gawe teh. Lain ke urang teh ngan si Abah gawe. Gawe di mana? Gawe di sebelah situ. Di usaha. Teh apa tah? Percaya aing make gawe. Gajinya 80.000. Kumaha ditanyakeun? Heeh, ditanya. Teu percaya aing ka mana sok wadul euy. Aing mah percaya bener ke urang ditutup. Papahnya si Abah ditutup. Benar sarebet di belah mana? Tuh sebelah itu kayak gawe sebelah itu tuh. Kan ku airek diriksakeun lah tuh man sok tadi di Oh, gitu, iya. Cina anggeus. Oh iya siap siap. Diriksakeun ah. Gawe di batur segala. Aduh, jongjon gawe di baturna ieu. Omongeun ya kayaknya. Paingan si Ebit tengah waduh bener gawe di batur bangun teh sampeurkeun ku aing lah. Astagfirullahaladzim Abah. Hei, lain gawe di saha ieu? Di batur? Nah make di batur pan urang ngabutuhkeun pagawean masih kana loba urang oge. Yang di batur pokokna mah. Kana make di batur naon beda di batur jeung di urang. Pan gaji man di maneh mah kur 40.000 di depan 80.000 kakek. Heeh, pan 40.000 ge di urang mah manyang pagaweanana cek urang oge. Alhamdulillah di deke manyang. Pan Pagawean mah heeh ya ge can puguh manyang Abah gaji sabaraha sok ge di dieu? 80.000. 80.000. Di maneh kur 40.000. Pan pajak udah ke 40.000 mah. Patelin sapoe dua poe gawe di urang teh geus tahunan. Oh emang tahunan di maneh? Ari gaji sakitu mah kakek, teu diteruskan teh mau amanikeun udah 40.000 kakek. Nah make kitu pikiran Abah jadi robah kitu model. Betul apa menundal 40.000 atuh daripada 40.000 Bare mah. teman Abah henteu kungsi kagemang ku batur di batur gaji 100. Tartara kagemang lah ayeuna gaji 80 make jeung kagemang. Ayeuna mah zaman lain zaman baheula, dan zaman ayeuna menundal 80 daripada 40 mah. Model Abah mah kitu jaga jadi eta jadi tahun ka urang ngan engke Abah. Abah teh pan ka urang teh nya boga hutang. Memang boga hutang? 100.000 kasbon. Heeh. Irah bayarna. Wayahna kudu ayeuna. Rek gawe di batur. Kakek atuh bedang ti dia atuh kakek ku urang dibayar lah ka rumah oge. Teu bisa kitu pokona gawe di batur, pokona Abah, pokona urang teu ngeunah nama gawe di batur. Kudu aya poe ieu pokona mah. Astagfirullahaladzim mun kumaha. Nyapoekeun ka aing teh? Atuh nyaheun, Astagfirullahaladzim si kakek nyapoekeun ka aing. Engke atuh geus benang ti dia kakek ku aing dibayar beusi mana oge. Pokona kudu aya poe ieu pokona mah. Lamun eueuh poe ieu Abah bayarna kudu gawe di urang isukan. Truk gitu hayo kasbon hanas dibere kurang atuh kamarina teh model Abah mah. Truk teh ting bener pokona mah. Ulah make jeung gawe di ka batur. Astagfirullahaladzim kumaha ya aing aduh.
Aing kakek, arek bener-beneran ka aing arek Heuh, abah anu kudu bener-bener ka urang tah, ku aing dibayar boga hutang tah, sabaraha? 100.000. 100.000 tah. Mantok itu siapa mantok? Mantok make aing mah mantok yang dibayar ku aing 100.000 tah. Los ya. Mantok aing mah geus beunang naon deui. Astagfirullahaladzim. Rasakeun lamun gawe di urang pokona abah rasakeun tong gawe di. Moal aing boga dudungan anyar ayeuna. Mantok geus sia. Aduh aing mah ka ditagih ka dieu meni astagfirullahaladzim mah si kakek. Hah aing alusna aing boga dudungan anyar geus 80.000 dan 40.000 mending gawe deui aing geus lah Ngarasakeun abah hiji waktu aya kapanga butuh ka urang arek beurang narek pentingna urang teh hayang nulungan ka abah ti ka ceurik getih ban bongan dageus ngahiati ka urang ngahianati lah pokona mah teu balik teh ngarasakeun pokona mah lah. perut teh yang geus butuh teh siapa boga dudungan anyar aing mah geus lah tenang boga dudungan anyar mah wah Goblok dia mah teh cepat balik teh secara pangabutuhna ka aing. Ayo hom itu urang penting datang deui. Mau di babangok ebet ieu lah hajet dog deui. Goblok teh. Ebet. Jeung saget kadang hajet dog di aing pararusing teh sia teh. Gawe teh gajejet dog geus sia mah. Urus kurang teh. Pararusing kunaon sia teh. Peupeuri si abah ning gawe ka batu sia ting koloteun di dia gawe teh. oh Gawe tuh. Teu balik. Layak ama gawe teh semangat gawe. Naon? Gawe teh semangat aing mah. Teh semangat gawe ditu gawe sia. Ngatur dunungan teu balik di sia oge. Aya mah gawe teh cuma 40.000 sa Ayo tong bawang kok sia barat teh ngomong kitu ka aing goblok sia. aing mah. Tong gawe kan. Aing mah gawe jeung sa abah aing mah 80.000 ke aing mah. Jeung si abah sia kabawakeun. Nah, jadi mah cuma 40.000 sabah 80.000. Kok eta anggeuskeun can ka aing ka dieu mun teu anggeus rasakeun ku aing sia. Aing mah. Aing mah sia. Haream aing gon najis aing mah lah. Si abah 80.000 aya aing di dieu 40.000 kakek. Dah hayang aing mah najis teh aing mah. Semangat gawe lagi mu aing mah. Ih, teu ara reuceug jelema teh gara-gara si abah ieu mah ada goblokna teh. Jadi kabawa arus teh si goblok ebet oge teu balik teuing.